Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu tia geningan anu pangkasepna sa Kabupaten Bandung Barat tapi da kamari mah ceuk masa Jawa Barat dina acara anu maneuh nyaeta Dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atau mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejanraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Si Olokejo teh geningannya dongeng Sandaga bagian ka-23 karya Kang Rompis. Ieu teh duka kumahanya eta lalakon Dewi Skartaji saninten emasnya girimis di pasir rumis teh jol ngalungit abdi ngantosan palawargi sadayana jaba pada nyarekan deui mang atuh cing eucreug ngadongeng teh ceun heuh urang teh da sarua urang nungguannya updatean Dewi Skartaji teh nya sareng nu sanesna ari teu aya rek didongengkeun naon nya. Kumaha tuh salajengna ieu lalakon Sandaga teh ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Kisah Tanah Sunda. Namun satacana dilajeng kade ulah hilap ieu mah dongeng 18 tahun ke atasnya wayahna palawargi ulah disambungkeun kana speaker aktif nganggo headset pokona mah hindarkeun jauhkeun tina jangkauan anak-anakna nya wayahna rada hot gitu. Kumaha salajengna ilalakon Sandaga teh ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Kisah Tanah Sunda. Namun satacana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula nya YouTube Kisah Tanah Sunda sareng YouTube Dongeng Sunda Mang Ian sareng YouTube-na Kidemang Gunung Halu aya 3 palawarginya supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun ibu nuhun laksa ketika bingahan atau mugi sing biasa janten rencang ngahibur ka palawargi sadayana nya. Kamu ibu-ibu bari masak nyeuseuk gegerohna, kamu bapak-bapak bari nyantai nyikopai nya udud samsai ngabaheuhai oge di tempat konveksi bari ngajait motong ngobrasna nya. Di pasar, di pabrik, di kantor, di tempat cukur asgar bari nyupiran pokona mah kum kadulur-dulur anu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina pedaran dongeng Sunda Mang Ian teh janten rencang damel landong katineng cenah ulah hilap di like di komen pokona mah nu teu komen budug burutnya belek bengek. Sareng ulah di skip iklanna da bageurnya da pemasukan YouTube mah tina iklan ai kamu. Sareng kumargi simkuring mada ngadongengna sanes sapertos kapungkurnya dina radio aya iklan aya gaji. Ieu mah etang-etang sejak ngamumule seni budaya basa Sunda di zaman kiwari nya khusus dina widang dongeng Sunda tah saumpamina ngaraos kahibur ku pedaran dongeng simkuring teras hoyong apresiasi tiasa kana nomor dana ieu nya tong sabarah we saikhlasna nya pokona mah etang-etang wewes parkir bade ageng ge mangga. Supados teu nyangkolong tingkana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Si Olokejo Sandaga bagian anu ka-23. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung itu episode 24 palawargi sadeunanya sanes 23 lepat aduh tos lami soalnya teu di upload nya. Pamiarsa sadayana anu pararege Kirawanci tunggang gunung Sandaga Karekudang
Sanggeus bebersih sandaga ka jero patengahan kasampak dina meja ngabarak dahareun anu kacidang ngareunahna siga nu ngahaja nyampakeun sandaga. Kulantaran memang geus karasa lapar, dekul bae sandaga dahar bangun nikmat pisan. Teu lila aya nu kadinya nyaeta Enden Rasma Mustika bari nyandak cai sok disimpen di payuneun sandaga. Cing Ageng tuang nanyakan ngerakiat mindo engke. Saur Enden Rasma Mustika bari ngeletan ka sandaga. Sandaga ukur nyerenge seuri, panona dikicupkeun sabelah ka Enden Rasma Mustika. Dupi arum nuju ka mananya? Nuju di patamanan kan? Ninggalan kembang anu nuju mangkak ligar? Teu lila ge sandaga geus beres tina daharna terus bae ngoloyong ka rohang payun dituturkeun ku Enden Rasma Mustika. Gek duanana caralik papayun-payun. Kang sandaga, aya naon geulis? Engke sareng abdi heula nya nyacap ka sonona gerah lelugina kan? Sesatu panaya arum. Enden Rasma Mustika nyaketan ka sandaga teras ngaharewos. Sandaga ukur unggut-unggutan. Basa peutingna tiluan ngariung bari aluprek ngobrol di barung ku tuang leueut. Ngan katingali Enden Sekar arumah bangun kacida tunduhna nu antuk nama ngagoledagna lahunan sandaga teras bae kulem meuni nyegrek. Heuleut sawatara waktu sandaga mangku salira Enden Sekar arum dialihkeun ka kamarna. Sateras nama sandaga ka kamarna dituturkeun ku Enden Rasma Mustika. Sanggeus ngunci kamar, duanana caralik dina kasur, Enden Rasma Mustika ngalaanan raksukanana, teu aya anu kakantun dina salirana. Birahi sandaga mimiti ngakolak ningali salira Enden Rasma Mustika anu bulucun sabeuleuh geunjeur. Sandaga ngalaan bajuna nembongkeun dadana anu sambada. Gabrug Enden Rasma Mustika ngarangkul ngakalentoran ka sandaga. Awak sandaga dipapai taya nu kaliwat bangun anu lapar. Leungeun sandaga ngagulusur ngusapan salira Enden Rasma Mustika. Ambekan Enden Rasma Mustika kaciri renghap ranjug. Cirining keur nyorang birahi anu ngagulung minuhan raga. Sandaga ngagulang gaper salira Enden Rasma Mustika anu sampulur. Enden Rasma Mustika ngarangkul pageuh awak sandaga. Teras Kang, aduh, nikmat kieu Kang. Teras Kang, aduh, nikmat kieu Kang. Mung aing iki cok aing Enden Rasma Mustika geus titiasa ngadalikeun dirina. Socana ukur katingal bobodasna awahing ku ngarasakeun endahna pangrungrum sandaga. Duanana pating haregak marengan kumulungna birahi anu ngagedur. Kesang ngagarajag maseuhan awak beuki namahan kasuka kanu keur ngalambang sari. Sandaga sareng Enden Rasma Mustika ukur pating harurung tananing keur meujeuhna muncak nyorang birahi. Nu akhirna duanana ngageru ngabudalkeun rasa nu taya hinggana.
Duanana ngacoprak teu usik, ukureng hapna napas patemalan pating haregak. Sanggeus sawatara waktu, Sandaga cengkat bari neuteub salira Endendras Mamustika anu buligir sarta cipruk ku kesang. Kang, Saur Endendras Mamustika bari cengkat, teras nyana kampuh dianggo nutupan salirana anu bulucun. aya naon geulis? Temal Sandaga bari ngarengkuh salira Endendras Mamustika. Abdi kalintang sugmana Kang, keendahan samangsa dirungrum ku engkang, moal tiasa kagambar ku carios, namun abdi teh bingung samangsa engkang tos teu di dieu. Kedah kumaha abdi Kang? Saur Endendras Mamustika semu ngalimba. Kapan kangge pasti ka dieu deui atuh geulis, moal ngampleng. Tapi iraha, waktosna teu tangtos atuh. Sedang abdi teu boleh hanaang ku kaheman ti diri engkang. Abdi teu sanggem upami lami patubi moal kiat nadanganana Kang. Sandaga teu nembalan, leungeunna ngusapan rambut Endendras Mamustika. Manehna ge bingung kudu kumaha narekahanana, di lain-lain ge Endendras Mamustika teh pangarwana Raden Suryalaga masih keneh milik batur. Engkang ge bingung kedah kumaha geulis. Sami sono kasalira nu sakisam pulur matak deungleueun kanggo diri engkang mah. Sajongjonan mah taya nu carita ukur galecokna hate sewang-sewangan. Ngan teu lami Endendras Mamustika ngaharewos ka Sandaga, kaciri Sandaga kerung bari gogodeg. Tapi Endendras Mamustika ngaharewos deui ka Sandaga. Ukur maranehna duaan anu arapal kana sagala rupana. Kang, abdi leleson heula. Salira karaos jarangkeul sareng lalinu ngalawanan engkang anu gagah nu matak. Abdi pasiksa kieu geuning. Tapi kecida sukmana Kang, pasusubu abdi ka didinya. Saur Endendras Mamustika bari ngarangkul ka Sandaga. Anjeunna nganggo deui raksukanana teras kaluar ti kamar Sandaga. Ari Sandaga make deui bajuna terus kacai ngadon mandi. Sanggeus bebersih tuluy Sandaga ka dapur, dekul bae dahar bangun laparna keranan. Dina wanci tengah peuting Sandaga asup ka kamarna Den Sekar Arum, katinggal nuju ngagebrak kulem. Sandaga ngagoler gigireun Den Sekar Arum bari metot simut, karasa heabna awak Den Sekar Arum kana awak Sandaga. Sandaga malik sarena katawis Den Sekar Arum nuju kulem ngagebrak. Lalaunan dengan Sandaga ngusapan rarai anu geulis ngagulusur ka handap. Kancing raksukan Den Sekar Arum dibuka hiji-hiji, bray, burahol. Ningali pinarep anu nyeungseng ukur kawadahan kukutang ipis, gulusur deui ka handap, sinjang Den Sekar Arum di udar lalaunan dibetot. Baragadal katawis pingping anu umyang koneng teh natrat jelas beh luhurna ukur kahalangan kulancingan lebet pulas beureum anu ngawet. Sandaga neureyan cidu birahina ngageburu hurung. Lalaunan Sandaga ngakalentoran salira Den Sekar Arum, kulisi Den Sekar Arum ngulisi socana beunta lalaunan. Ret ka Sandaga anu keur ngagalentoran salirana. Getek atuh Kang. Sok diajar ngebahung ngabongohannya. Saur Den Sekar Arum bari motot Sandaga kana rangkulanana.
atuh dah hawatos kanu nuju kulem. Mika sebelen sanes hawatos tapi tos tekiatnya. Waler Nden Sekar Arum bari ngarenggangkeun dua sampeanana ngarah Sandaga laluasa. Tekiat atuh da ninggal anu gumuleng kieu mah matak uruy. Temal Sandaga bari terus ngagalentoran lambei anu geulis. Dina waktu anu ngan sakedeung duanana geus balulucun ukur kahalangan ku salimut. Kang Sandaga, laun Kang. Aduh, linu kene tekenging tarik teuingnya Kang. Tak kitu Kang. Swanten Nden Sekar Arum matak ngahudang birahi pikeun Sandaga. Nafsuna geus ngagugudag minuhan dadana. Nden Sekar Arum bangun useuha tapi ngeunah. Sandaga ngahargung ngararasakeun kagenahan anu taya papadana. Duanana silih kalentoran lambei bari kaselangku marurung. Salira Nden Sekar Arum kukuliatan bakat ku teu kuat nahan rasa anu kacida endahna. Sandaga ngagerung barengan Nden Sekar Arum anu satengah ngagero nyacapkeun rasa anu budal sapada harita. Duanana ngalempreh bakat ku cape. Kang Sandaga, abdi ngaros bagja tiasa dirungrum ku engkang. Surga dunia teh menikah cida endahna Kang. Rasa betaya sudah bosenna. Engkang ge bingah pisan geulis. Bingah tiasa ngarungrum salira nu sakieu sampulur mulus taya ceda. Sadayana tos kagungan diri engkang. Sok sanaos teu acan kabeungkeut ku tali nikah. Namung abdi ridho Kang Sandaga. Duanana silih rangkul deui bangun kacida pada gegeutna. Geus kitu mah Sandaga buru-buru di baju terus kaluar ti kamar Nden Sekar Arum. Sandaga asup ka kamarna goledag bae sare meuni tibra. Nah Kang, asa ngaageungan gini. Supre kacana kalebet gini. Aduh punten. Akang mah paingan. Basa wanci janari gede, hawa nyelecep tiis, Sandaga ngulisi kusabab karasa tiris asa parat kana awak. Barang panona beunta, Sandaga ngaranjug lantaran awakna teges bulucun,
Reta gigir geus nyampak Dendras Mamustika keur diuk bari sarua geus buligir. Blenye anu geulis teh imut ngagelenyu. Punten raksukan engkang ku abdi dibukaan. Saur Dendras Mamustika semu isin ku Sandaga. Paingan ka ngaraos tiris sing goreng aya nu naranjangan. Ceuk Sandaga bari seuri. Atuh da geget ka engkang teh matak sono wae. Dendras Mamustika nyaketan ka Sandaga bari teras ngarangkul. Teu bosen geulis dirungrung ku engkang? Sanes bosen tapi jantan gawok kan? Aduh, linu atuh geulis teu kenging dibenyeng kitu. Ceuk Sandaga bari muringis lantaran panangan Dendras Mamustika ngopepang kalebah pingping Sandaga. Geget atuh da meuni hoyong kumaha we? Ih, negeunya kan. Saur Dendras Mamustika bari socana ngadila ka Sandaga. Paneta mah aya paragina atuh. Celetot Dendras Mamustika nyiwit ka Sandaga. Aduh, Kang. Enggal abdi tos teu kieu hoyong dirungrung ku engkang. Kitu saur Dendras Mamustika bari anjeunna ngagoler bangun tos sadrah sumerah. Sandaga teu nembalan langsung ngarangkul ka Dendras Mamustika. Duanana nyurang deui sagara katresna ngangkleung na lautan kaheman nepikeun kalempreh taya daya. Dendras Mamustika ngalendean ka Sandaga anu nangkarak bengkang. Dituluykeun paguneman kawuh cecengiran tekung silila ti harita kalayan olo-olo. Dendras Mamustika ngajak mindo menta perang dua kalian peda teu kahaja leungeunna ngarampa aya nu nguniang hudang bangun tatan-tatan geusan matandang. Sandaga unggeuknya tujuan saterusna galungan nepikeun ka sababaraha rintakan. Basa wanci beurang, Sandaga disarengan ku Enden Sekar Arum amengan ka hiji wewengkon anu biasa dianggoni is ku Raden Suryalaga. Eta tempat tepati jauh ti Giriloka. Ningali wangunana namah matak betah lantaran dikurilingan ku patamanan. Behlan deuh aya balong anu caina ngagenyas herang. Duh, meniraoseun kieu nya Kang. Saur Enden Sekar Arum bari ngararetan ka sakuliah eta patempatan anu kaciri halegar. Mun matak betah raresik deui katinggalna. Mun tos nikah rumah hoyong bumi sapertos kieu Kang. Bari ngasumurang kali banget ku lucuna panginten. Enden Sekar Arum nyipta-nyipta anjeunna mun tos ngalaki rabi. Tangtos haneuteun aya murang kali mah. Kang, aya naon geulis? Arum masuk sieun teras ngandegan. Coba urang sering pisan ngahiji. Saur Enden Sekar Arum ngemu ka hariwang sok inggis anjeunna teras ngandeg bisa kumaha teuing wirangna. Sandaga ngahuleng bingung ku pijawabeun da enya atuh mun teh mah Enden Sekar Arum ngandeg bakal jadi wirang anu kacira gedena. Akang ih, ngadon jempe. Kedah kumaha engkang ge bingung pugu. Ih, menik pika sebelen.
cara nuju nganggoy meni kekerwet engkang mah sakitu linu ge meni didedet-dedet. Socak Den Sekar Arum ngadila ka Sandaga. Benten deui atuh eta mah. Nyaho kumaha tuh arum cieun Kang. Saumpamina urang nikah heula kumaha tah? Sanes waktos nemeh tiasa karyaan atanapi syukuranana. Ceuk Sandaga mere jalan anu memang kaharti. Engkang atuh nyarios karama sareng ka ibu arum manggiringan bae. Atuh da engkang mamni mamaksa janten we arum teh katagihan. Hayu atuh urang kalebet bumi kuncina aya di engkang. Ceuk Sandaga bari rek ngaleos. Alim silih nggoy ke. Wios atuh da ku caroge ieu. Sia caroge ti endi? Jadi caroge sote waktu nganggoyna wungkul. Sami kene atuh. Hayu bade moal. Eleh deet Den Sekar Arum akhirna ngiring ka Sandaga ka bumi. Barang lebet ke karaos halegar, bubuhan diurus sareng aya nu ngajaga. Sandaga nitenan rohangan, eta imah teh ka cidalegana. Sup ka hiji kamar ka ciri matak betah, ranjangna diukir, ari kasur dipapaes ku spray anu ka cida alusna. Sandaga sareng Den Sekar Arum caralik dina kasur. Gubrak! Den Sekar Arum teu pupuguh ngagubrag kana kasur. Sandaga kacida reuwaseunana can cacap tina reuasna. Celegedeg didinya geus aya Nyimas larang kancana. Nyimas? Ceuk Sandaga bari kaciri gugu. Milu heula ka kula Sandaga? Cacap ngomong kitu, les Sandaga jeung Nyimas larang kancana leungit tidinya. Barang inget deui Sandaga geus aya di kamar Ratu Jin Nyimas larang kancana. Sandaga? Sora Nyimas larang kancana ngagareuwahkeun Sandaga. Nuhun Nyimas. Ceuk Sandaga bari ngareret ka Nyimas larang kancana anu keur nangtung gigireunana. Ngajak kula mawa anjeun ka dieu lantaran kula aya picaritaeun ka anjeun. Ceuk Nyimas larang kancana bari diuk gigireun Sandaga. Nuhun Nyimas, kuring sejanggiringan bae. Kahijina mah kula ngerasa sono ka anjeun pisalakieun kula. Anu kaduana, kula bakal nepungan guru anjeun. Rek tatanya ngeunaan tatapa kula anu 70 poe teh. Eta kula tatapa lain harti ngarah bisa kawin jeung anjeun, tapi ngarah boga turunan ti anjeun. Nuhun Nyimas. Jadi anak kula ti anjeun bakal jadi gaganti kula jadi raja di ieu nagara Kirincing Wesi. Anjeun geus kawin ka sasama manusia. Jadi waktu nak kuring nohonan janji rek tatapa salila 70 poe. Tak kitu Sandaga. Ceuk Nyimas larang kancana nepikeun maksudna ka Sandaga. Kuring ngarti Nyimas, anjeun anu leuwih apal kana hal ieu. Syukur ari ngarti mah. Salila ieu kula geus tara ulu biung kana masalah pribadi anjeun. Lantaran lain hak kula. Sok komo anjeun geus kawin mah, kula kecida bungahna. Ku sabab jalan keur kula geus kabuka. Jadi kumaha salajengna Nyimas? Ayeuna anjeun jeung kula kudu kawin ngarah kula teu kumagok jeung taya halang jeung diri anjeun. Satuluyna kula rek tatapa sakumaha papatah kiai guru anjeun. Ceuk Nyimas larang kancana tatag pisan cumaritana. Kawin kumaha Nyimas? Ceuk Sandaga muka bingung. Kawin model ilaharna manusia ngan sanggeus kula tatapa kakarek-karek aya karyaan di nagara tak kitu Sandaga. Sandaga ngahuleng can kahartieun keneh kumanehna. Hayu ayeuna mamilu ka kaula. Ceuk Nyimas larang kancana bari nyekelan leungeun Sandaga dituyun kaluar ti kamarna. Barang serog ka hiji rohangan geus aya 3 makhluk tapi geus ngawujud manusa.
Nu hiji mah minangka naibna, Nyimas larang kancana diuk ngarendeng jeung Sandaga. Tuloba ngomong, eta naib ukur nitah maca sahadat, sarua ilaharna di bangsa manusia. Teu heseun pikeun Sandaga mah, manehna ngegorolang bae ngucapkeun akad nikah, barang cacap anu araya didinya nyebut sa. Les anu tiluan ngaleungi teuing ka mana? Anu aya ukur Sandaga we jeung Nyimas larang kancana. Ayeuna anjeun geus jadi salaki kula. Geus tangtu kula kudu sumujud ka salaki. Hayu urang ka kamar deui. Sandaga ukur unggek bari hatena mah kacida bingungna. Duanana asup deui ka kamar Nyimas larang kancana anu sakitu endahna. Selengseng kaangse seungit wawangi anu ngahudang rasa katresna. Nyimas larang kancana asup ka hiji rohangan, telila kadinya deui bari goledag ngagoler dina kasur. Sandaga nepi ka colohok kusabab ningali Nyimas larang kancana make baju anu kacida ipisna, nembongkeun sakabeh guratan awakna anu kumuleng matak ngahudang birahi. Ratu jin anu mipanda rupa geulis kawanti-wanti endah kabina-bina. Kula geus jadi milik anjeun Sandaga. Kula seja pasrah sumerah. Ceuk Nyimas larang kancana, panuna anu cureuleuh teh semu ceuleuyeuk. Sandaga teu nembalan, leungeunna ngarangkul awak Nyimas larang kancana bari ngagalentoran lambei anu geulis. Nyimas larang kancana ge nangkep pageuh ka Sandaga, bari sorana kadenge haroshos, leungeunna susur sasar kana awak Sandaga. Baju ipis anu dipake geus ngalumbuk dina kasur, pon kitu deui Sandaga geus buligir. Dua jirim anu beda alam teh keur papuket silih rangkul nyacapkeun katresna anu salila ieu ukurna implengan. Awak Nyimas larang kancana kacida bedana jeung wanoja di alam manusia. Kulitna kacida lemesna bari kaangse seungit meleber. Awakna kacida sampulurna bodas nyaca selir kapas, bulu mayang mareres dina leungeun jeung sukuna, matak ngahudang nafsu birahi kaum lalaki. Nyimas larang kancana guguring jalan di galentoran ku Sandaga. Sandaga, kula geus teu kuat. Geura rungrum diri kula, Kang. Pokna Nyimas larang kancana bari haroshos. Sandaga nepikeun ka ngageter, kusabab rasa anu kasorang ku manehna maleuwih rohaka tibatan jeung manusia biasa. Awakna asa ngajaul ka awang-awang. Nyimas larang kancana sarua keur ngararasakeun endahna lautan birahi. Panuna peureum beunta bari humarurung kawas katirisan. Sandaga, aduh. Nyimas larang kancana beuki mota. Awakna nepikeun ka melenting awahing ku ngarasa kagenahan anu banget kacida. Beheung Sandaga digegel ku Nyimas larang kancana. Sandaga, buru kula geus rek ayeuna, Kang. Aduh. Ceuk Nyimas larang kancana bari ngegel biwirna, banget ku teu kuat rek nepikeun. Ceuk Nyimas larang kancana bari ngegel biwirna banget ku teu kuat rek nepikeun ka puncak. Teu beda we jeung Sandaga, manehna geus memehan niheulaan anu antukna duanana ngagerung ngabudalkeun rasa anu geus aya dina tungtung. Rarasaan asa ngapung ngacomantara, sakeuking pangrasa ngahiji dina nikmat anu sajatina. Ratu jin anu geulis liru widadari teh ngalempreh juuh ku kesang. Sirahna nyalusup kana dada Sandaga bari leungeunna ngarangkul pageuh. Buukna diusapan ku Sandaga bangun deudeuhna keranan. Sandaga, Ceuk Nyimas larang kancana bari nutup ka salakina. aya naon geulis? Kula ngerasa sukma geus laksana kapiduriat jeung anjeun. Bisa sapatemun nyacap ka sono ngumbar ka nyaa. Kula bagja pisan Sandaga. Kuring ge sarua Nyimas. Kacida bagjana bisa ngahiji ngalaki rabi jeung Nyimas.
anu sakieu geulis liru widadari sarta sakitunya anak ka kuring. Temal Sandaga bari terus ngusapan buuk Nyimas larang kancana. Kula salaku garwa anjeun rek pepejekeun jadi salaki. Omat ulah rek ngeberung nafsu ngumbar amarah ngagugu hawa nafsu. Lantaran awewe mah kitu-kitu kini moal jauh bedana. Anu geus kalakonan salila ieu anjeun kudu tanggung jawab, kudu ngawin eta sakabe awewe. Sabab lamun nepikeun ka teu dikawin ku anjeun, bakal jadi mamala gede keur diri anjeun. Kitu ceuk Nyimas larang kancana mamatahan ka salakina, sangkan bisa ngadalikeun diri ulah ngagugu hawa nafsu, anu akhirna matak cilaka badan sorangan anu katempuhan. Rumasa Nyimas, kuring teu bisa ngajaga harga diri, geus ngarempah hukum agama jeung dari gama. Tapi sok sanajan kitu, kuring ukur manusia biasa anu teu luput tina kaliru jeung kasalahan. Moal masagi elmuna lamun hiji makhluk can pernah nyieun codeka. Lantaran bener anu sanyana, sanggeus nyieun kakaliruan sarta bisa babalik pikir. Kuring ukur tamada kanu maha kawasa, sarta bakal narima kana sagala hukuman. Ceuk Sandaga tatag pisan cumaritana sarta ngaku kana kasalahanana. Keun bae nu geus mangeunah. Keun bae nu geus moal bisa dibalikan deui. Boga salakina cunihin teh kaup aya nu denok di kodok, aya nu lenjang hayang. Mika sebelen ih. Ceuk Nyimas larang kancana, panun anu cureuleuh teh ngadila ka Sandaga. Tos Nyimas masuk apa panjangan. Kula teh hayang susunoan kini, hayang dirung-rung kudu jadi salaki. Tapi ayeuna mah urang dahar heula ngarah aya tanaganya. Nyimas larang kancana terus bae hudang bari rap make bajuna, Sandaga ge sarua make deui bajuna. Duanana kaluar ti kamar terus ngajugjug garohangan paragi dahar. Didinya loba emban keur darku, barang ningali ratuna jeung Sandaga datang teh meh bareng para emban hempak nyembah hormat ka ratuna. Sandaga jeung Nyimas larang kancana diuk ngarendeng dina kursi anu kacida alusna. Ari dina meja ngabarak mangrupa-rupa kadaharan bet siga keur karyaan. Kitu deui sabangsa inuman kacida loba rupana, matak hookeun anu nenjo lantaran bariekeun. Duanana dalahar bangun paronyona kerahanan, sakapeung Nyimas larang kancana sok ngahuapan ka Sandaga bangun kacida deudeuhna. Satu tas dahar Sandaga uyup ayap kana sakuna, geus jadi kabiasaan satu tas dahar teh sok terus udud. Nyimas larang kancana ukur nyerangkeun kalakuan salakina bari terus tumanya. Neangan naon anjeun teh? Iya Nyimas, ududeun. Geus biasa kuring mah geus dahar teh sok ngaroko. Nyimas larang kancana ngageroan ka hiji emban terus bae cumarita ngan teuing ngomong naon da teu kadenge. Si emban ini tidinya ngan sakilat geus kadinya deui bari mawa bungkusan song dibikeun ka Nyimas larang kancana. Ku Nyimas larang kancana dibikeun ka Sandaga, buru-buru bungkusna dibuka. Barang ningali eusina, Sandaga nepikeun ka colohok lantaran ningali rokok anu kacida gede jeung paranjang. Gedena segede indung suku kolot, surutu tea meureunana kasebutna ngan ieu mah baradag jeung paranjang. Ieu teh naon Nyimas? Ceuk Sandaga bari alak ili kana surutu. Nyawa teuing, kula mah teu apal. Ngan sok dikenyotan eta teh ku manusia. Sandaga nyokot paneker, jetrek, guru hurung, surutu diseungeut bari disesep. Leng, leng, sirah Sandaga karasa lieur lantaran surutu anu kitu mah matak lieur, sokomo kanu tarama. Basa Sandaga rek cengkat, awakna ampir ti jongjolong. Nyimas larang kancana kacida ruwaseunana ngan sakilat nyokot surutu tina leungeun Sandaga bari terus dibalangkeun. Bari haok nyarekan ka salakina. Nenaunan atuh ngenyotan haseup, marah rodel kalakuan teh.
Ari sandaga mah ukur nyerenge seuri ningali pamajikanana anu ti popolotot teh. Moal naon Nyimas, ngan udud nu kitu mah memang matak lieur. Geus ulah kikituan. Ceuk Nyimas larang kancana nyentak ka sandaga. Sandaga teu ngomong deui disentak ku pamajikanana teh. Hayu, urang ka Cai Tirta Bidadari, kulah hayang dirungrung di ditu. Lah, kos meuli wae dicainya. Celotot atuh Nyimas larang kancana nyiwit. Sandaga tangka ngagurubug. Pika sebeleun boga salaki teh meuni ocesnya. Nyimas larang kancana mureleng ka sandaga. Sandaga teu ngomong deui, ngiclik we nuturkeun Nyimas larang kancana. Barang sup ka Cai Tirta Widadari, kaang seusengit anu matak ngahudang birahi. Baragadal Nyimas larang kancana ngalaan bajuna, nembongkeun awakna anu sampulur tur gumuleng sarta pakulitan anu bodas siga kapas. Nyimas larang kancana terus bae ngeueum dina kula. Sandaga ngalaan bajuna, barang bus kana kula aya cahaya anu kaluar tina awak sandaga. Saterusna Nyimas larang kancana ngarangkul awak sandaga terus digalentoran bangun ka ciragegetna. Cai kulah ampul-ampulan kaoyageun kuno keur sapatemonnya cap sagara katresna, ukur sora renghap napas anu kadenge bangun anu silih udag. Sakapun kadenge sora Nyimas larang kancana ngaharurung siga nu keur nandangan muriang. Duanana anteng barasa kasuka ngalambang sari, jajab rasa birahina nepi kalekasan, ukur tinggal rumpuyukna dua raga anu silih rangkul pinuh ku kasugemaan. Pamiarsa sadayana, waktosna parantos teu nyekapan deui geuningannya. Cag urang tundanya lalakon sandaga jeung Ratu Nyimas larang kancana anu keur memerian. Insyaallah kin urang lajengkeunnya dina episode anu salajengna. Bobot sapanon carang sapakan, cag urang tunda di hanjuang siang, urang teuneun di haneulum sium paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ngagedean. Nilep Nyimas.